Astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim. La yaghfiru dzunubana illa Allah Rabbul Alamin. Kanjeng Rasul nyarioskeun umat kami dikumpulkeun di mahsyar teh dijajarkeun di 12 bariskeun. Barisan nu kahijina eueuh suku jeung leungeunna eta jalma di dunyana teu akur jeung tatanggana. Pindah rupa nu kadua jeung bagong hampir sarua eta jalma di dunyana nu sot ninggalkeun salatna. Barisan nu katiluna sagede gunung beteungna pinuh oray jeung langgirna di dunya tara zakatna. Ari nu nomer Rabi'ah jalma ngagolok-gok darah tina sungut siga utah keur dagang sok loba sumpah. Ari anu kalimana jalma bareh jeung bauna eta jalma di dunyana nu doraka ka manusa. Ari anu kageneupna diteuk-teuk beuheung biritna eta jalma di dunyana sok jadi saksi palsuna. Ari nu nomer sabi'ah jalma nu teu boga letah kaluar darah jeung nanah nu sok nyumputkeun syahadah. Ari nu kadalapana nu dijungkirkeun awakna sukuna kana pundukna tukang zina di dunyana. Ari nu kasalapana jalma teh hideung beungeutna
bolotot dua panona beteng pinuh ku seuneu eta jalma di dunyana nu ngadahar hak yatimna mangka ke di akhiratna neraka pitempatna ari nu kasapuluna borok budugna kulitna jalma nu nganyerina ka indung jeung ka bapana ari nu kasabelasna hudang ti kuburanana lolong hate jeung panona jeung gede pisan huntuna biwir nepi ka dadana letah nepi ka beteungna malah nepi ka pingpingna jeung kaluar kokotorna ari jalma anu kitu di dunya sok nginum khamru malah kalah resep ngadu kade anjeun bisi kitu ari nu kadua belasna umat Nabi nu bagjana hudang ti kuburanana bagaikan bulan purnama tuluy mentas kana sirat cepetna bagaikan kilat eta jalma nu sok salat jeung loba amal sholihat jeung dina tungtung hirupna tobat ka pangeranana tina kasalahanana surga jadi wawalesna